Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Sampurasun kasadayana ya. Mugia urang sadayana dina kaayaan sehat, dilancarkeun dina pakasabanana, tur dibarokahkeun dina milik rizkina. Amin. Enggak ulah nyangkolong teuing kana waktos kitu nya. Mangga kasadayana caraketan. Dongeng Tilu Jawara bagian ke-28. Peuting harita teh kadangnya sorak cangkrik jeung cari cangkas patembalan dina sepina cempling. Dina sepi cemplingna peuting gurudugna suara sapatu kuda jeung suara kuda anu ranggak ringik mepeskeun sepi cemplingna alam waktu harita. Horeng sibana horeng eta teh geuningan Patih Wijana jeung Raden Jangga teh anu cenah arek nepungan Ki Angkertama di tempat panyumputanana di tengah leuweung. Sanggeus rada jero asup ka tengah leuweung, Patih Wijana tuluy ngalaunkeun kana lumpat kudana. Malahan mah Raden Jangga ongge nurutan satuluyna Raden Jangga nyarita. Hampunten Kanjeng Patih, kunaon ieu kudana make dilaunkeun? Kapan sawur Kanjeng hoyong engal-engal dugi ka tempat linggihna Ki Angkertama? Ulah sok bodoh Jangga gitu cenah jawabna. Patih Wijana teh, kapan ieu teh poek jaba jalan lagi teh ka tempo deui nya meureunana. Baheula mah kuring biasa sama model kieu bobohan jadi punggawa ti kadipaten oge mineng lumampa peuting sama model kieu teh. Tapi ku ayeuna mah aduh asa poekeun barina deui nya sorangan anjeun oge. Kaula teh geus kolot ayeuna mah, tapi masih kada kudu lumampa peuting samodel kieu gara-gara anjeun teu meunang diandalkeun ieu. Ngadenge kekecapan ti Raden Wijana samodel kitu anu jiga mahido kamanehanana. Raden Jangga tuluy nyarita, upami kitu nyuhunkeun pangampunten ti Kanjeng Patih. Rumaos abdi parantos teu beunang diandalkeun, teu tiasa nyumponan kana sakumaha tugas anu parantos dipasikeun ka abdi. Kembae sabenerna mah disebut salah anjeun lain. Da ilaing teh ku kaula katingali suhud jeung sungguh-sungguh dina ngajalankeun tugas. Tapi nya ku urang kudu disadari, kudu sadar urang teh yen dina mangsa-mangsa ayeuna urang teh keur dengar cadars ari ningali kana kieu mah. Maksudna kumaha Kanjeng Patih? Piraku ku anjeun teu ka saksi jeung teu katempo. Piraku oge anjeun tika teu ngadenge kapan si Raden Tirta teh geuningan sakitu naonnya galedena jalema ditukangeunana teh. Maksud galede teh nah raksasa atawa buta gitu. Anjeun mah eta teh disebutna gaya bahasa belagug. Gaya bahasa teh nya saperti nu bieu ngagede-gedekeun perkara anu sabenerna mah wajar wae. Nah disebutna teh eta teh gaya bahasa hiperbola. Dasar ilaing mah teu daek macapan. Hiperbola ampunten da rumaos abdi mah jalmi bodoh teu ninga
Kana nu kitu teh jeung sareng rumahos deui rada kedul dina maca teh. Mantakan maneh mah teu cocok jadi punggawa kadipaten mah. Jaga ulah ge anjeun mah cocokna rerejengan jeung ge angker tama. Lamun kataekan anjeun bisa jadi punggawa demit kaula kumaha geus dipikirkeun rarancang atawa pameta kaula teh. Upami perkawis anu disuhunkeun ku Kanjeng Patih saleres nama ku abdi teh teras diemutan nanging abdi teh teu acan buleud kana hate kumargi seueur kahariwang sareng kasieun. Anjeun mah coba kedul maca hese diajakan geunana teh padahal mah jadi murid ge angker tama mah ku kaula oge moal di aduh naon istilahna teh ya moal di memorekeun lah pasti ku kaula bakal diperhatikeun. Piraku kapan kaula teh kaasup paman anjeun keneh jeung deui lamun dibulat belit mah panca kaki sanajan anjeun alo sifatna ka kaula anjeun teh meureunnan kapi anak lamun teh mah kolot-kolot anjeun geus arareuweuh. Yaktos pisan paman Patih ku abdi oge karaos pisan nanging punten pisan abdi teh acan tiasa masihan kacindekan anak kemae pikirkeun heula we da engke ki angker tama can menta deui mun upami kitu mah aya urang tulikeun kana lalampahan. Satuluina ieu ki angker tama jeung satuluina ieu Patih Wijana jeung Raden Jangga teh nuluykeun kana lampahan. Di tengah leuweung di jero gunung anu arang langka kasaba ku jalma. Raden Jangga jeung Patih Wijana teh nepi we ka hiji tempat anu di eta tempat teh jiga aya gawir anu rungkawing anu dihanapeunana aya sungut guha. Di luar eta sungut guha teh katingali biasa wae malahan mah samangsa Patih Wijana jeung Raden Jangga beneran pisan nepi ka eta tempat katingali jelek-jelek aya dua nu ngajagaan di eta tempat datang nyamperkeun satuluina aya jelema anu nyarita. Katingali nama Patih Wijana sadeun Raden Jangga. Ieu kula saha anjeun? Wah, Kanjong Patih osok api-api poho wae ka kaula teh pan si Kanyos teh ayo biasa we anu sok ngajaga di dieu. Si Kanyos kaula teh geus lila kapan teu ka dieu hampura we. Ki angker tama nah akur aya di jero sumuhun pantok parantos di tadi keneh ngantosan tah kuda pernahkeun anteur kaula yo ayo Jangga turun mangga. Satuluina ieu Patih Wijana sareng Raden Jangga teh turun tina kudana terus we nuturkeun ka si Kanyos teh anu asup ka jero guha ali salah sahiji anu ngajaga teh tuluy merenahkeun kana kudana. Patih Wijana jeung Raden Jangga satuluina manggihan ka ki angker teh di jero guha. Di jero guha sakumaha biasana semet 5 atawa 10 meter mah katingali biasa wae tapi samangsa asup ka kamar di jero eta guha anabreh teh. Kaayaan di jero eta rohangan di jero guha teh beda jeung kaayaan anu dipikirkeun ku Raden Jangga mah sabab manehanana mah kakarak pisan asup ka eta tempat nepi ka eta wewengkon. Naon nu jadi beda kaayaan di jero eta guha teh. Di jero eta guha bilik-bilikna anu biasana ukur ku batu atawa taneuh cadas sabab meureun di jero guha harita mah katingali dipapaesan ku rupa-rupaning hiasan-hiasan anu matak endah malahan mah lampu-lampuna oge katingali caang ngebrak
jika kos di istana we di jero eta guha teh. Kursi tina jati lomari ujung dipan-dipan oge katingali mareres endah pisan, malahan mah di hiji bangku anu jiga singgasana kerajaan katingali aya hiji aki-aki anu diapit kudua wanoja anu sakitu gelisna we. Komo kabudak ngora model Raden Jangga mah anu masih keneh saing serang panon, malahan mah panon agen deka kekereceman. Nah cenah ningali pamandangan anu samodel kitu, ningali keayaan anu matak heran ka ieu Raden Jangga. Tapi Raden Jangga teu loba carita, satuluyna manehna nuturkeun we kana keayaan anu dilakukeun atawa anu dilampahkeun ku Patih Wijana teh. Jangga sok diuk kitu cenah kadenge Patih Wijana nitah diuk ka Raden Jangga. Katingali geus aya 2 kursi jeung 2 meja anu dipernahkeun nyang hareup ka hiji aki-aki tadi teh horeng sibana horeng eta teh geuningan Ki Angkertama. Karungu Patih Wijana cumarios bangun anu rada kesel. Tama biasana oge anjeun lamun aya kaperluan osok menta utusan ti kaula atawa ngirim utusan ka kaula, atawa anjeun sorangan anu datang ka imah kaula atawa ka tempat anu merenah we pikeun urang bisa papangi. Tapi naha ayeuna mah kaula kudu dititah ka dieu sagala rupa. Lain kitu Patih, anjeun kudu ngarti dina sababaraha hal komo-komo anu dilakonan ku kaula ayeuna. Ieu perkara-perkara teh loba anu pisan anu nguntungkeun anjeun. Jadi dina kaayaan ieu mah anjeun nu butuh. Di mana-mana oge nu butuh kudu ngadatangan kanu bisa nulungan kitu lain. Kaula ngarti lah, tapi aya naon ieu? Kieu. Tang tu wae anjeun oge geus ngarti. Saban-saban ku kaula dititah ka tempat ieu, berarti aya perkara-perkara anu penting jeung kudu dicaritakeun we di dieu. Kahiji ku kaula geus katitenan yen anu diharapkeun ku anjeung palastra teh nyaeta cenah teh si Tirta Kusuma meureun nya. Naon kitu kumaha? Anjeun ge nyaho sorangan, jalma-jalma ditukangeunana jalma-jalma lain jalma-jalma biasa. Lamun ungkur si Jembar atawa si Patra mah nyaho sorangan ku ngaing bisa diraponan nya santeuna bisa ditaklukeun lah. Tapi keur mangsa-mangsa ayeuna urang teh masih kene butuh kana aya marenehanna di tempat eta. Jeung deui kaula can boga alasan anu kuat pikeun malasrakeun maranehanna duaan. Tapi anjeun oge nyaho saha ari si Malaka anu boga padepokan di Pasir Wangi teh pan. Ceuk kaula oge ti baheula ku anjeun kudu buru-buru diakalan ta si Malaka teh. Komo ayeuna mah geus kabuka rusiana geuningan si Malaka teh geus ngalanglang buana cenah ceuk babasan mah. Malahan mah geus pernah ku guru oge kaki walang mun teu salama atawa ki barja uluh-uluh. Geuningan maneh geus nyaho. Ti mana eta anjeun nyaho? Kaula neneangan asal usulna eta si Tirta Kusuma. Ti kamulan malen kudu nyaho. Ari anjeun mah nah teu ti kamari mere nyaho ka kaula kana kaayaan anu samemehna lamun anjeun geus leuwih nyaho. Keula angker. Terus terang wae kaula kalak nyaho ayeuna sanggeus kumaneh eta si Tirta Kusuma diracun teh. Keun kembaya tuh. Wajar we anjeun karak nyaho mah. Sabab kaula sanajan nyaho ti mimitina oge. Samameh anjeun kitu tah. Da geus kagok kasong tapi kieu lah. Kulantaran ku anjeun oge meureun ayeuna geus kanyahoan urang teh keur kaayaan neungar cadas. Kaula ngusurkeun urang balik dewe kana larancang urang anu mimiti. Deukeutan deui Raden Sukarma teh manehanana bisa jadi rancana kadua, bisa jadi rancang kadua. Lamun perkara ieu di kadipaten gagal, urang bisa pinah kana rancang anu ujung
Raden Sukarma eta. Ngerti. Kau lagi ngerti. Tapi kapan ku anjen oge. Kanyahuan kuring tinggal rasa hariwang. Lamun ngiluan kana rarancang jeung si Sukarma mah. Sabab ya si Sukarma mah main nyen rusuh wae. Manen hayang naik teh geningan. Ku jalan nyen kaributan ka lemur-lemur. Nyebarkeun rampog-rampog. Eujeng deui kaula cek kaula mah eta resikona leuwih gede euy. Towa ka kitu. Ye dengekeun. Kaula ngadenge. Yen ieu si Sukarma teh ayeuna euker ngiluan kongsi cenah. Euker boga rarancang jeung jalma-jalma di mancanagara. Kadenge ku kaula bangsa-bangsa deungeun geus daratang ka pulo-pulo di Sumatera, ka Malaka, balahan mah geus ka Batavia oge. Tapina kaayaan di wewengkon Sunda ujung Jawa mah lengkah-lengkah maranehanana teh cenah rada gejed. Sabab teu sakabeh sultan-sultan atawa demang atawa dalem-dalem panuju atawa bisa diajakan badami ku maranehanana. Tah anu diomongkeun ka kaula ieu si Sukarma teh hayang minta dibantuan supaya bupati-bupati atawa dalem-dalem teh bisa ngilu kana rarancang manehanana nya ngilu kalawan teu langsung. Urang mantuan kalawan cara urang meureunnan. Jadi kumaha maksud anjeun teh kitu cenah. Ecek Patih Wijana teh tumanya ka Ki Angkertama. Satuluyna Ki Angkertama ngawaler. Sakumaha anu ku anjeun dikanyahukeun oge Patih. Yen si Bupati Purwajaya teh hese diajakan kongsiina tah ujung sudagar-sudagar ti bangsa deungeun teh. Tah ku anjeun ayeuna tuluy-tuluy lah pangaruhan kumaha we carana supaya ieu sodagar urang deungeun teh bisa cicing di kadipaten, bisa bogaeun cenah kongsi dagang atawa nu sejen-sejenna nya bantuan we mengaruhan eta mah. Urang aya pihak di ujung si Sukarma teh ya. Tah kayak ku kaula dibantuan nya sakumaha biasa we. Urang narancang seperti biasana. Sabab anjeun oge kapalang boga dosa ta ujung si Purwajaya teh. Ngarti hari kitu mah. Jeung ari perkara dosa-dosa eta mah geus we tong dibahas deui. Sabab saban-saban perkara anu dilakonan ku urang sararea di dieu. Henteu naon alasan deui anu sejen kajabati supaya ngalemahkeun kaayaan si Purwajaya teh. Ulah nepi ka manehanana boga katurunan lah intina mah kitu kapan. Ari si jangga kumaha cenah manehanana geus daekeun cicing di dieu teh. Sok we tanya ke anjeun meungpeung aya ayeuna. Tapi kumaha urusan urang jeung anjeun, urusan kaula jeung anjeun. Nah masih kana aya nu kudu diobrolkeun. Wah, geus cukup. Anu intina mah urang kudu boga rencana dua. Kahijina eta, kaduana sok pengaruhan ke si Purwajaya supaya bisa aya saideologi lah ujung si Sukarma gitu lah intina mah. Ngarti arti kadinya mah sok lah tah ari kasih jangga mah tanya ku sorangan ku anjeun. Jangga kumaha ayeuna anjeun geus siap lamun cicing di dieu jeung jadi murid kaula. Dengekeun ku anjeun batur mah tika hese-hese hayang jadi murid kaula, yang jadi anak buah kaula teh. Ieu mah ku kaula dipenta jeung ditawaran jeung dipenta. Ku kaula oge moal di alaworakeun anjeun. Pasti anjeun bakal jadi punggawa demit atawa jawara demit anu bisa tungkeun ka diri anjeun. Ngandenge omong-omongan ti Ki Angkertama samodel kitu. Raden Jangga tuluy cumarita. Hampunten Ki Angker, abdi teh teu acan bulet manahna. Mamanahan teu acan bulet mamanahan, teu acan panceg rarasaan.
janten panuhun tiasa ngartos abdi teh asan tiasa nyangeman. Kebaya tuh hari gitu mah. Aya nama kieu we anjeun sok kaluar ti heula kuring arek ngawangkong heula yeuh. Jeung paman anjeun hayang opat panon wae rahasia kur dua urang. Sanggeus ngadenge kitu mah tuluy Ki Jangga. Raden Jangga kaluar ti eta rohangan. Malahan mah samang-samangsa Raden Jangga keur ngalengkah kaluar. Ki Angkertama mere kode mere isara kadua awewe anu tadi nyerangan manehanana teh titangilu keluar oge. Satuluyna Ki Angkertama ngan aya dua anu we Eujeng Patih Wijana teh sanggeus ngan di eta rohangan kur aya duaan. Patih Wijana nyarita, aya naon Angkar make kudu aya rurusian sagala rupa ukur dua urang. Si Jangga kita keluar aya naon nu sabenerna. Naon oge. Aya perkara-perkara anu kudu kanyawan ku sararea, aya perkara-perkara anu ulah. Kaula boga rancang pikeun meruhkeun eta hate si Jangga. Anjeun satuju moal lamun make pitapak Cangred Bagong. Ngandenge kana eta kekecapan Ki Angkertama. Patih Wijana teu bubur ngajawab, manehna cicing we jiga anu mikir-mikir heula kana naon anu arek diucapkeun. Ke heula. Ari Cangred Bagong mah euy aduh tong baka euy. Sabab lamun kitu mah maneh arek mancing kana dendam, kana nyieun ka amak ka si Jangga anu satuluyna menta ilmu ka diri anjeun. Alasanana biasana anu kuat. Komo lamun kitu mah tika bisa mateni jalma-jalma anu dipikanya aku manehanana. Lamun dina kaayaan kitu ngaran-ngaran budak ngora nu samadea ki si Jangga mah pasti nu dipikanya anak teh kolot-kolotna Inung jeung bapana. Lamun maneh nyieun urusan ka Inung jeung bapana berarti nyieun urusan jeung dulur kaula. Ari kitu mah anjeun oge sarua jeung nyieun urusan jeung kaula. Ari kitu mah kaula teu satuju. Ke heula ulah waka ngamak Patih euy. Mantakan kaula menta saran anjeun jeung ngajakan badami ka anjeun oge. Bisi anjeun teu panuju. Pasti dina teu panujuna teh. Tapi ku cara naon atuh supaya ieu si Jangga teh daekeun tah. Sabab nyawa sorangan jeung kaula oge. Ieu si Jangga teh boga kalicikan jeung kapinteran anu diharapkeun ku kaula. Komo-komo manehna geus boga ada dasar ilmu kanuragan, ilmu bela diri anu cukup. Jadi kaula geus moal hese deui jeung moal kagok deui sabab meureun nyaho sorangan. Manehanana nya deukeut jeung kaula jeung deukeut oge geus deukeut oge jeung anjeun. Ke aya sabenerna mah aya. Da meureun anu jadi halangan kasina si Jangga teh. Kahiji manehna teh lamun disaruakeun mah kuas kukupu anu keur ngaherwan Kemang Ros. Tah ayeuna mah Cangred Bagongna ganti tah dipancingna ku Kemang Ros. Anjeun oge pasti ngarti. Saperti kitunya. Lamun ningali kana kitu mah hahalangna bakal dipikeun jeung deui eta hahalang jadi alasan oge alus tarancana teh. Alus bisa narancang. Tapi saha tah Kemang Ros anu eukeur di herwan kuku-kupu teh. Anjeun babari, anjeun boga carana keur eta neangan eukeur supaya man anjeun nyaho kumaha carana eta mah. Anjeun geus biasa lah. Tapi aya deui yeuh. Lamun bisa mah sakalian oge micen ragedah jeung sakalian we naonnya senderkeun saranekeun maksud teh saranekeun ka Siti Erta Kusuma.
Halus pisan. Halus pisan. Halus. Geus saya kitu mah. Ayeuna badabi jeung antara anjeun jeung kaula geus beres. Geus we ari kitu mah. Bisi anjeun arek balik deui gae. Bisi arek senang-senang heula di dieu sabodo amat. Tuh ruangan di dieu gae, ruangan nu sabelah oge gae. Nuhun ari kitu mah. Tapi kaula eukeur sabenerna mah nyempetkeun ka dieu oge. Keur aya urusan nu sejen. Ari geus beres sagala rupana mah geus sae kaula marek amit. Wah, gae tapi sing ingat ku aya utusan kaula aya anu arek ngilu ka anjeun. Jeung entong titah lengor nyamun balik deui. Kaula oge ngarti ari kitu mah. Tapi hampura ayeuna mah teu mawa. Kembay ngan kade balikna anak buah kaula kudu dikiriman. Anjeun mah dasar sarakah. Anjeun oge teh kurang-kurang sarakah. Kapan meureun kaula teh diajarkeun ku anjeun. Kitu cenah di antarana babadamianana Patih Wijana jeung Ki Angkertama teh satuluyna sakumaha ari geus barares mah. Ieu Ki Angkertama masih cicing we di tempat panancrekanana ari Patih Wijana jeung Raden Jangga mah baralik deui we ka dayeuh di lingkungan kadipaten. Kaayaan balikna Patih Wijana jeung Raden Jangga teu dicaturkeun. Urang caritakeun dina kaayaan isukna di dayeuh kadipaten. Dina kaayaan isukna Raden Jangga geus kandang we dangdan mendikasak taker kebek rupa anu gandang tur dedegan anu sakitu alusna teh kata mah deui manehna miboga kalunguhan atawa pangkat jadi punggawa di kadipaten tangtu wae manehna katingali gagah pisan kata bah dangdan anu sakitu menikah sagala rupa dipasangkeun sagala rupa dipapantas atuh tangtu wae mingkin pantas wae katingalina teh horeng si bana horeng geningan ieu Raden Jangga teh keur kapempeongan cenah ku hiji anakna Ki Kuwu di hiji lemur di lingkungan kadipaten anu eta lemur teh teu pati jauh ti kadipaten mah. Malahan mah cenah poe eta teh ieu Raden Jangga geus boga rancana atawa rarancang geus boga janji jeung anu jadi bebenekna teh arek papangih cenah ngadon jalan-jalan ngurilingan atawa ngurilingan lemur-lemur bari meureun sosonoan we sakumaha ilaharna muda-mudi anu keur kasmaran. Poe eta diseepkeun ku Raden Jangga sup dipake jang sosonoan we jeung pameper hate bebereuh manah mojang anu ka picangcam siang jeung wengi. Malahan mah duanana cenah geus kedal janji hayang dugi ka bale nyungcung ngambah sagarah rumah tangga. Geningan ieu pisan anu jadi hahalang pamentana Ki Angkertama jeung Patih Wijana anu arek dijadikeun ieu Raden Jangga teh jadi punggawa demit atawa jawara demit anu arek diajarkeun ku Ki Angkertama tika acan ditarima keneh ku Raden Jangga. Malahan mah dina pikirna Raden Jangga mah sabenerna mah nolak kana eta pamenta teh sabab cenah pikirna lamun manehna jadi punggawa demit mah meureun manehna bakal masih keneh loba tugas komo cenah tugasna lain hungkul beurang tapi oge dugi ka peuting waktu manehna jang sosonoan jeung anu jadi bebenena ayeuna atawa jadi pamajikanna engke lamun geus laksana bakal loba kaganggu. Lilana poe anu dibeakeun ku Raden Jangga jeung papacanganana teu karasa nyaho-nyaho geus sore we
sanajan dipenta cenah ku ieu mojang teh supaya linggih heula. Raden Jangga maksa langsung mulang we sabab bebejana ka Paman Patih atawa Ki Wijana teh moal lila moal ti kameuting satuluyna ti dinya mah Raden Jangga teh balik deui we ka Kadipaten Muru ka pananjrekanana. Waktu pasosore di wewengkon Kadipaten waktosna kagoknya waktosna parantos kanggo episode atau bagian anu ayeuna kumaha ieu lajengan carios ti Kang Dagol. Mudah-mudahan we nya carios ti Kang Dagol ieu janten pangbeberah manah ka anu ngadrungukeun atau anu nonton ya video ti Kang Dagol. Nah aturkeun nuhun ka anu parantos like, komen sareng subscribe. Diantos oke share-na cenah ya. Mugia naonnya ieu channel Kang Dagol tiasa kasebar lah. Mudah-mudahan we deui naonnya cariosna katampi kalayan kabingahan jadi ngahibur ka balarea. Urang patepang deui nya dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Paramio.